dahar penting sahur eta sahur Sahur manuk puasa kuda, sahur mah kudu jeung lauk supaya puasana kaduga. Jika nunya wae sok puasa mah, kumaha niatna mang puasa mah lain kada dahar jeung lauk. Lah, lauk nyaho naon sia? Jempe. Kitu sote maneh mah alibi. Sieun dibeulem ku aing. Yeuh, mending ge ayeuna mah sebelum kamu dibeulem sama saya, kamu ucapkanlah permintaan terakhir kamu. Ya, lamun mesti narek dibeulem mah kumaha deui manap kitu ge meureun geus nasib urang. Tapi sameme dibeulem urang teh mah hayang pangheula jeung anak kulawargana. Ais, tidak bisa, tidak bisa. Kau kira aku bodoh? Kitu sote pedah we maneh hayang kabur, hayang leupas. Embung dibeulem ku aing. Tidak bisa, tidak bisa. Lebih baik sekarang kamu say goodbye sama keluarga kamu, sahabat kamu, teman-teman kamu. Ucapkan dadah. Dadah. Aku mau siduru dulu sampai mateng. Tulus ieu mah puasa teh. Tulus ieu mah puasa teh euy. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sahur neng, sahur. Udah. Sahur. Jam sabaraha kitu, Pak? Opat. Gara-gara cuci muka, kurang sahur. Antar, Pak. Sieun. Sieun naon neng? Bulan puasa mau moal aya setan. Kapan dipenjarakeun setana oge? Antar, Pak. Biasana sieun ku setan, sieun ku poekna, bawangan kaceuna kudu kaluar. Aing mah. Ini siapa? Bareng yang bapak. Ih, bapak mah gandeng ra. Pak, emangnya setan beneran dirate selama bulan puasa? Di penjara gitu? Nya atuh. Mematak ulah sieun bulan puasa mah, da moal aya setan. Eta sih ke aya nu melaraskan diri gitu. Nya moal atuh neng. Da anu menjarana ge Allah lain manusia. Astagfirullahaladzim, lepas hiji. Lepas, Pak. Si Ganu bingung Bapak sih. Ayo atuh gera makan, ke kaburu imsak. Ya, Neng.
Hayu atuh Kang, geura makan ke kaburu imsak. Kalah hulang-hulang. Lain. Ari laukna mana? Lauk anu mana ari Akang? Lauk. Anu kamari urang ngusep geuning. Har ari Akang. Kapan penting di dahar lauk mah? Di dahar. Saha nu ngadaharna? Kutiluan. Tapi sanes abi hungkul. Kutiluan. Aya nu hiji deui saha atuh? Si Enceng. Astagfirullahalazim. Eta kalah dibikeun kaki enceng geura sok jauh-jauh. Apan aing teh ngahaja ngalalauk teh untuk menu makan sahur eta teh. Ki enceng. Si Enceng, Pak. Si Enceng. Lain Ki Enceng. Si enceng. Itu geura ari aing dianggap naon atuh? Kalah dibikeun ka si enceng. Apaan sidik aing teh ngalalauk teh untuk menu makan sahur pertama biar aya stamina. Kalah kasih encengkeun ucing. Ari geus kieu aing kumaha atuh puasana? Tuang sahur beket deui lohor. Ari tepat puasana mah. Balsia meren batal puasana. Ay, Geus beurang euy. Geus kaburu imsak. Tuang sahur heula mah. di masjid we saurna sakalian salat subuh. Amin teh langsung jalan-jalan. Yuk. Digodak ti hareula. Urang mah sahur di imah we karunya euy, mau urang masak. Ah, mana mah teh seru, teu kompak, kebersamaanna. Isuk we urang mah sahur di masjid mah karunya tuh da euy. Malam pertama mah urang mau baturna. Batu ah. Batu ieu na. Batu. Lauk di PT sebelah siki ya. Pirage lauk 3 siki atuh? Laukna ngan 3 kitu, Mak. Bapak mana teh kira-kira ngalauk kan 3 siki. Apaan ladang ngira-ngira aing teh eta oge. Urang teh jiwa teh ngan tiluan. Jadi pas hiji sewang. Geus tong rujit, dahar be saya aya. Jeung mige moal petak weureu. Lah, hoream. Hayang sote jeung lauk. Naon siang wangeong. Lauk dihakan, mie dipenta. Ari aing ngadahar kejo hungkul. Astagfirullahaladzim, ari bapak sia, kalapa sea jeung ucing. Moal dahar aing mah. Aya teh jeung lauk mah. Mae mah nya euy jeung sahur. Mae, geus hayu datang yuk. Iya tuh. Ayo, Ai si Piat ka mana? teuy, pencabur benam kayak mana? Nama tuh lah. Ayo. Kalau selain kolot atuh sia teh, tempota budak. Budak ge narimakeun dahar jeung nanaon ge. Na ari maneh rujit pisan kolot-kolot. Sok teruskeun Neng, mamna. Keun antep bapak sia mah. Dahar teu kajeun. Neng masih narimakeun, ulah sok rujit. Sugan teh aya keneh. Kumaha Neng? Sugan teh aya keneh. Lauk. Nya cek aing ge, lain aing hungkul anu hayang ngadahar lauk teh. Puguh eta budak hayangeun lauk. Tuh pokoknya enggak enak hawana sama itu. Anjing, mending resep nih karena awak teh. Panis ya. Cemburu buka tanah ya. Nona, salah nana. Musia, sanguna tuh. Emang tadi di mana? Teuing atuh da ku supari kana emberkeun. Embera di mana? Teuing. Pari, Pak. Mama. Anjing, sia yang papa mama gitu. Pajak jadian atuh euy. Jadi naon dia? Tah nu salama bapak maneh. Nu kudu tanggung jawab bapak maneh. Kemana di si ayang sih nya? Keluar nya. Nah lauk geus yang makan sahur. Dan laukna aya nu nyolong. Sada naon eta? Ka mana Neng? Ngapayun? Tuh nya amek. Da laukna eueuh. Iya.
dia ya? Di mana? Di dia ya? Hei, Ka dieu we atuh. Terus sulumputan. Begitu nu juga bangsat mah. tos sahur tak acan neng. Meju ya, sareng yuk. Moal manganturkeun ieu bae hungkul. Naon ya? Rencang sangu, Nya naon? lauk. Pucuk dicinta, lauk pun tiba. Lauk. Heeh, lauk eta tadi ti Pak RT jatah kanggo ngaugahkeun sahur. Lah, nah kan nengkeun. Terus aku maha. Mah aya di umi ge. Maaci, ditotit. Maaci naon di mah icih meureun. Sorry sih. Atuh naon ini maici. Besok atuh bade sahur deui mah. Mah bade uwi heula. Assalamualaikum. Salam. Naon mana senyum-senyum? Kawas nu burung wae. Alhamdulillah nya Neng. Dina salebah dieu urang kudu yakin oge pasti bakal digantian. Naon perkara anu jadi milik urang, naon perkara anu jadi rezeki urang, anu dicokot atau dipaok, yakin bakal digantian deui ku Allah. Cek guru ngaji neng ge kitu. Tuh. Tapi sabalikna, jelema nu sok daek cuka cokot, jelema nu sok daek puak paok, jelema nu sok daek culang colong, yakin bakal apes Neng. Moal berkah hirupna. Ugu manehna tadi kutuyap keteyap juga bangsat. Salian ti kitu Neng. Tar daek ngaku deui ai bangsat mah. Makin berat we dosana teh nya Neng. Naon maneh? Nyindiran urang nyolong. Nuduh urang nyolong. Neng. Ari nu cuka cokot teu bebeja, aranna naon Neng? Nyolong. Salian ti nyolong oge, aya deui istilah nu lain oge Neng. Bangsat, badog, garong. Ulah aya Neng di keluarga urang nu kitu. Amit-amit. Sok buru eta dibuka. Aing teh lapar ya. Bisi insek manten. Sabar atuh. Lain membantuan, makalah amukan. Derna jeung urang heuh. Soalna urang teu kita wes. Tenang, cek Pak RT ge, ieu mah jar kabeh. Ninggalkeun ngarobrol bae sih. Buru dibuka. Adan manten ieu mah. Slow, urang ieu nu adzan. Jadi mun geus beak dahareun, karek urang adzan. Heuh, cocok. Good boy. Sip. Buka. Ima bisi dedelan aing ya mah. Ieu naon? Semprong? Ieu naon? Bener sa aing ge. Ada laukna endi? Ku sia nya ditambul lah. Enak wae nuduh si Cahaya tadi terakhir ke kresek lauk lah. Sur bangkong puasa kuda. Sur jeung semprong yang moal eta naga. Gede pisan gugudana di awal puasa teh. Naon deui maneh ka dieu? Tenang Nyai. Dakang ge teu ambek. Apan ieu teh bulan puasa, teu kenging ambek-ambekan. Tos dihampura ku Akang. Apan ieu teh bulan puasa, kedah saling memaafkan. Nu penting mah tong sakali-kali deui dosa. Allahu Akbar, galakan bangsa. Diwajibkeun keur nu iman diseru dina Al-Qur'an.
lain ukur dahar penting. Sahur eta sahur